الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه فيا ايها الراحمون اوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز قال تعالى في كتابه العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. صدق الله العظيم. Hadirin tidak berjemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada yang begini tenang kurang daya kita kembali melaksanakan salat tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau salat Jumat hadirin tidak berjemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayah biji ahli yang menyebabkan di mana-mana non-muslim tinggalkan kitab suci nyata kitab suci aranjena atau seluruh penyelewengan aranjena bakal maju. Tapi tawasul di mana-mana umat Islam nebihan kitab suci bakal mundur. Umat Islam atau sunnah upami umat Islam mengatakan kitab suci ngajalankan kitab suci maka umat Islam bakal maju. Lagi di sini Al-Quran dijamin keaslian anak, dijamin nalasna Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami menurunkan Al-Quran nya kami ugi anu bakal laksana ajagana tina penyelewengan. Hadirin tidak kumaha dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ngeunaan hal ieu kita napan. Ayeuna warga-warga urang di Jakarta ayakeun demo agung-agungan. Kumargi aya salah kawia non muslim anu bade ngarendahkeun kesining Al-Quran. Ada salah nama tongkos ada namanya kafir, ada namanya non-muslim pasti ngarendahkeun karena Al-Quran dan terpercaya karena Al-Quran lagi. Anu langkung parah mau kami umat Islam ku anjeun terus ngarendahkeun kesining Al-Quran. Mari itu dina kitab Sulam Taufik. Kalau saya kita fikih atas dikodifikasi juga bukan terang tasawuf. Bagi kafir itu karena itu bagian ayat kafir ucapan, kafir pakai keadaan, oke kafir pegawaian. Ayat yang tawisna kafir ucapan. Nyata ngarendahkeun perkara diagungkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Namun Al-Quran tidak diagungkan ku Allah Subhanahu wa taala. Lajeng kurang direndahkeun. Waktu ucapan urang, ku pagawean urang atau nanti ku pakai keadaan urang. Pada ucapan urang terus merendahkeun Al-Quran, di sini Al-Quran, anu mana ayat Al-Quran itu diagungkan ku Allah Subhanahu wa taala, sampeyan urang kafir atau kufur ucapan urang. Atau buka kumur mata hati gitu nya. Hati-hati dengan
Dina ucap lampas teh pilih ulang 3 debut karena minimalnya kukur ucapan. Makanya diurang supaya sebenarnya sekarang anu dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Supaya di keluarga anu ngageroan rencanana ku bahasa kebun binatang gitu ya. Nyalukan anak teh. Eta teh kan kita harus kukur Pak ucapan anak. Tapi jalmi mah dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Jalmi dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala, walaqad karramna bani Adam. Teu urang, lajeng urang direndahkeun disawarkeun jeung dikolong. Digeroan. Eta minimalna ke kukur ucapan urang. Sabab ngarendahkeun anu diagungkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan urang dipikirkeun dina kukur-kukur eta. Lajeng naon atuh ancamanana pikeun jalma-jalma anu kufur kan ayat-ayat Allah. Ayat anu tertulis Al-Qur'an aminan. Karena di ayat-ayat Allah anu tertulis alam dunia nyata. Kalau orang kufur kan ayat-ayat Allah eta, ayat-ayat amin Al-Qur'an pasti lah Al-Qur'an teh. Sakumaha Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyin. Tanyanya jalma-jalma anu kafir, anu kufur, anu ngabangkang, anu tupan karena keagungan Al-Qur'an, ayat-ayat Allah. Wa yaqtuluna an-nabiyyin. Je, mateni para nabi digori hak tanpa ayat hak. Di zaman ayeuna bakal aya maihan nabi dan nabi-nabi itu aya geuningan. Intina maihan nabi nyata maihan ajaran Kangjeng Nabi. Upami urang di zaman kiwari maihan ajaran Kangjeng Nabi. Eta biasa diharapkeun urang teh maihan nabi. Sebab Al-Qur'an berlaku dikeun ke akhir zaman. Pasal ayat para nabi ditutup ke ayat di Nabi kepada Nabi Muhammad, tapi ajaran anak tetap kaya, laku orang dipaehan. Kumaha dipaehan tapi dijalankeun. Antawisna misalkeun, idzan dia di salat yaumil Jumat fa ila zikrillah. Eta sunnah Nabi dan antawisna. Lamun di mana-mana digeroan, pikir salat di hari Jumat, fa ila zikrillah. Kegencangan, tedunan. Karena emu ke Allah. Wadarul bayi tinggalkan heula ketenak jual beli. Laku urang ditinggalkeun. Eta sami wae urang maehan ajaran Kangjeng Nabi. Maehan Nabi teh. Innal ladzina yaquluna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bi ghairi haqq. Lajeng wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas. Maehan oge jalmi-jalmi anu ngagero kana keadilan. Anu ngagero kana keadilan. Boh pamimpin namina atau nabi ustaz kiai anu ngagero karena kehadiran urang dipaehan henteu ari maehan langsung mah nggak maehan anu baikna dipitnah teh maehan ekonomina eta kisahna jangan seperti itu pada syirhum bi'adzabin alim maka tak bejakeun Muhammad kabar anu ngagembirakeun adzabin alim anu ngagembirakeun ke adab anu tidak pulihna di bahasa Al-Qur'an saya cedak. Saya kamu mengira kamu bahasa anu maka boleh gitu. Kamu ngaruh bahasa Arab. Fabashirhum bi'adzabin alim. Bijakeun kabar anu ngagembira adab anu tidak pulihna. Kabar anu ngagembirakeun ada anu pulih kumaha kabar anu goreng. Eta bahasa Al-Qur'an anu ngagetrik umat-umat anu kafir anu maehan para nabi anu ayeuna maehan jalmi-jalmi anu ngajak kana laras ngajak kana keadilan pasti pada syirhum bi'adzabin alim bakal ditibanan siksa anu berat di mana siksa di dunia oke ya mudah-mudahan urang tebikeun dina jalmi-jalmi anu